latihan di lebatan amunisi, cobian adalah latihan kering terus kieu. Nah, cobian. Telunjuk, ulah kalebes ya tacan bidikan jelas ka payun. Begitu jelas bidikan ka payun, namanya ditarik pelan-pelan. Ya, coba sekali deui. Bidikan jelas ka payun, tinggal antawis pisir pejerah, paling dia pisir, paling dia pejerah. Tinggal pembidikan tos pas, namanya ditarik pelan. Ya. Tinggal pisir pejerahnya pas, pemitas pas, lebat telunjuk, namanya ditarik pelan. Ya, cekap, kayak orang raskan nganggo amunisi. Ngaji teh, abdi latihan rengse, alhamdulillah. Sekedik demi sekedik mah pengen terserah paham, ngomong kamu ada langkung maher, pengen abdi kada sering-sering nggak ngaji ka dia ya. Tiap dinner libur, mau nyakit itu teh, patuangan ada kupuru bukan. Pada milarian tuangan lah, saurna dipencut aya libat nu raos. Oh nya Pak Camat, kalresan abdi nguping dipuncut. Etang-etang memperdayakeun UKM, mau milarian kata nasi libat bakal atoheun ke kasumpingan pejabat mah. Mudah-mudahan we masyarakat pun langsung majang komo terus kasumpingan Pak Camat mah. Atur nuhun pisan ngaji. Abdi bade pamit ya. Wilujeng Pak Camat. Mangga kesana waktu orang ieu latihan deui. Oh nya, kemarin rencangan dan ngajak tadi latihan nembak ke raus juga ya nyaman, tiis, berisik, kah, kawih di punclut, orang-orang kosan. Beak bensin deui ieu mah jadah teh kebeneran dia aya tukang bensin di hareup bae. Orang saeutik mah. Bah, aya bensin. Aya. Sabaraha liter? 10. Aduh. Setengah liter, Bah. Bisa teu? Bisa. Hah? Bisa lah. Oh, bae lah. Setengah liter bae nya. Ya, bae lah. Heeh. Sok. Sian we bahnya. Ya, setengah liter we da abi lagi kadinya Bah asal maju we mah Bah. Yes. Ya. Nuhun ya Bahnya. Oh, iya. Doakan ku abi cing panjang umur, cing sehatnya. Kumaha ayeuna Bah? Rame teh jalan. Rame. Alhamdulillahnya Bah. Alhamdulillah. Ayo di kantor heula Bah. Mangga. Ayo Bah, assalamualaikumnya. Nuhun Bah. Kira-kira ku umur setengah liter, aduh. Yo, mana Bora? Udah ke kantor camat. Nandek teh kada hoream, Boy. Kada hoream. Aya naon ka Pak Camat? Senam KTP teh ya? Oh iya Pak Camat mah. Oh, mana dayak gitu? Keun Pak Camat. Sok merek keur bensin. Eh, Heeh. yo, aya loba yo. Nya, pamikeun kan kasih Pak Camatnya. Motor. Udah jauh ayo. Dayak mah naon? Lempang ke kantor palurah mah. Jadah dewek kudu Ayo lempang. palurah jauh ka Pak Camat teh. Deka. Sok atuh tah. Kop. Dasar anjir ya. Aing kudu lempang dari tadi tuh. Pak.
Aing mah. Dibalik saya tuh kan itu tuh pangamungna ge nahan jeung arep ngutang hayang lieur kumaha atuh. Tengok kana aing atuh di. Itu kan. Siapa kos awewe atuh ngadengkak atuh. Aing sok bensinan aya urang teboh heula. Atuh siapa? Udang. Tengah halangan wae atuh. Urang tempoh lah bengsina, sieuhan urang masuk tadi bensinan. Mana euy balik. Pola. Aya. Ayo aya. Nepi meureun sugan. Balik kalau urang mah. Aduh. Si kasih hanjip eta teh. Hop, kayak si kasih hanjip. Jip, kunaon eta teh? Pak Camat. Mogok ya fotonya Pak Camat. Aya wae. Ampun Pak Camat. Ada ke kantor abdi teh, tapi ieu kalau ka mogok, Ulah makan heula bah ditulah. Yuk. Dahar komandan. wah. Siap atuh Pak Camat. Sok atuh. Ayo, har. Ieu kana mobil. Mukana kumaha komandan? Siapa mah. Muka pantau-pantau itu bisa. Tuh, tinggal ngenyang. Ayo. Yuk. Dahar tuh cara jeung si lurah, cara mawa dahar. Kenal ya. Mengapa coba tah? Wah, iya harusnya. Aneh mah ya tara numpak mobil atuh dah. Yuk ke toko kejo. Dahar dan. Orek dahar jeung Pak Camat. Tuh kempolnya. Wah, sia. Iya kota teh. Cip, turun cip. Oh, iya, Pak. Ayo. Kemana komandan? Dahar jeung Pak Camat. Kan gitu. Nah bisa. Sih. Mana atuh ke deui teh. Tuh loba tuh. Wah, gitu. Rapun pisan. Kau dibawakan lo kieu. Dahar ini. Mana dahar naon? Kayak kumaha aja pan ditraktir lu mana? Naonnya ada? Tenawan mana hayangna? Jengkol, betul. Ayo, jengkol, betul. Oke. Siapa? Sampai pisang karpet ini mas. Dakar tarik. Wah, Pak Camat. Canak tuang rawas ya abdi nuhun Pak Camat. Ngajedok atuh teh. Kuringan masuk nih. Ya, Cip, intinya mah orang teh memperdayakan masyarakat, ya UKM. Jadi wadah usaha lah mencari blok kurang gitu kan. Mantap sekali-kali wantosan tuh Pak Lurah, ajakan dia tuang. Ya, mau lurang mau pedit Pak Camat. Sekarang ngajak tuang oh teh. Siapa ngajak ngobrol teh? Nggak ada kekelehan. Masa bola mereka. Nah, teh nyunkeun dulu teh. Bisa Pak Camat. Sok anjir bola. Awewe.
Ih, si Roy KWW mah jelas deh. Sarwakeun emang-emangnya. Ayam, yang naon maneh? Sarua. Wah, ayam sate. Sate. Wah, siapa yang karena sate mau berikat ngadeng ya. Macam apa? Tuang naon atuh? Miringan we sareng hancip lah sok. Tah, begitu. Ai pacamat tuh bijak mah tuh kudu mewah jeung Pak Haji yang disarwakeun. Ya. Rek balap ke mana ke jeung siap ke mana? Teh. Mana betenya si Teteh? Ya teh. Tong lami teuing ya. Sia mah jeung dicabakan deh. A few moments later. Wah, tuh. Oh. Sate ke mana? Acan canana. Ngomong gitu. Kayak heula tuh. Ih, siapa? Anger. Pacamat heula tuh. Kayak heula. Sok, Tim. Sok atuh, Sok. Sok pacamat. Sok hancip heula. Tinggal sih kan lapar ge ya. Sok atuh. Salah. Dari Kang pacamat. Oh, sok Bang. Di Kang Abdi. Pacamat ah. Aduh, sama tuh ye. Dirawasan yang pacamat. Ya, ieu urang berdayakeun ya masyarakat kurang lo jadi kurang. Apaan? Nah, tuh. Oh, acan. Duh, murah teh. Kusarangan ya tuh. Apa lagi? Wah. Si Lurah. Wah, mana? Siapa? Nah, mana tuh? Iya, panganan. Aduh, bener sibuk, ampun. Tah. Si Lurah. Si Lurah. Mun apalin ka bitaeun si Bomeng sebentar. Kurang bere bauna we. Ini satu. Ayam nah, pacamat. Bisa ayam bakar. Aduh. Bobo eta itu. Ai sia. Alhamdulillah ya Allah. Hancip. Mandi apa eta geus? Oh, gan pacamat kok kaderan togan ampun. Nya enak. Rawasan. Apa eta geus tuh? Ayo we. Eta pulau. Bita ke si Lurah. Nah, yuk. Tong di kumah. Urang amekeun ka ditu tong di kumah. Tong di kepal, di rumah. Ulah di kumah. Urang amekeun ka si Lurah. Wah, ngona komandannya. Oh, bubu atuh. Kang Kema tip ajak Lurah ka dieu jeung perangkat Nya. jadi dukung UKM we di urang. Wah, Kan masyarakat urang maju usahana nya. nya Pak, Lurahna pediet pacamat. Gusti. Pas sana peran piring, ampun. Lalu kalau manggil mulut. Duduk deui. Oh, parang di doma ya, Pak. Oh. Teh, bisa nuhun Pak, pacamat. Aduh. Alhamdulillahnya. komandan. Oh, sarua, aduh. Iya teh. Wah. Urang abekeun ka si Lurah. Tis. Wah, beja-beja urang tos dahareunna. Aduh, ampun ya mah para manggil mulut pisan. Cip ayo ah. Urang teh ah.
Amunin nepi ka lawenang kieu ye bener koromongin mulut pisan. Ayo cim ah, urang ting ah. Eta si Hancip ngelakak tali berak kitu kerek. Tinggalkeun ah. Camat kemana? Teh. Siapa? Ayo, tinggalkan ke Pak Camat. Pak Camat kemana? Ayo, seteh. Sesuai, tinggalkan ke Pak Camat. Barat ya lah. Motor di mana? Jadi dibajut. Motor. Kantor Di mana tadi? mah di situ. Motor, seteh motor. Aduh, di jalan. Ayo, seteh motor di jalan. Kemana? Motor di jalan. Pantainya di sini. Nah, warung naon itu nya? Mah deui kona. Sama kapan beli karya kuda? Oh iya, warung Kabita Rasa. Bunclut. Ya, orang nuhun kan si teteh. Teh, nuhun. Bagi pasihan tulang. Ayo, motor aja di mana? Ayo. Warung mana? Ya warung lempang jauh. Motor. Oh, ada siapa? Aduh. Ayo. Ayo lah kantor. Diurang sih. Dibalik siapa? Dorong apaan mogok? Dorong. Ya beteng sebeuh. Ngadorong motor ya. Teu basa udah kebiasaan. Siapa? Beteng sebeuh. Si urang mah anger. Bisa kumaha di bensinan anya ya motor. Mogok deui. Lila teuing ieu teh aing balik teh. Kamananya si Dancip teh? Moal kitu mogok motorna kitu. Jalan. Cadah teh ieu geuningan. Kumarana wae mana? Kebalik Pak. Hah? Mogok wae motor. Pantes di bensinan kodek tadi. Di bensinan ke kumaha tuh mogok udah jauh ke kecamatan ah. Marebuan. Aduh, berapa? Marek dolar. Tapi makan Mogok. apa? Oh, bisa teh. Sengit daging hayam. Yang digitukan juga sopan kalau urang. Dan jika nusa sedalaharnya. Restorannya Dahar. Panggil ke jeung Pak Camat. dahar jeung Pak Camat urang teh. Oh, panggil itu. Ya panggil, tos beres datang. Coba diberet tuang. Oh, palingan lila atuh. Tadi ajak ke restoran heuh. Siapa? Wis ya. Ke restoran diajak dahar. Aing lain bajaan aya. Kemana ya? Kemana ke orang yang tenang atuh Sembakona KTP. Sembakona mana, Rip? Acan sembakona mah ka diantar. Taras hayam terus dalalahar. Aing mah tadi geus dahar jeung ngepuk. Di mana? Ambuhan bau pedak mah. Cik, tingali aya bener geus. Oh, tingali. Pak Camat, Cik, tingali ieu. Manger. Pak Camat na dahar mun pisan. Ambuhan we ungkulah maneh mah. Boa teh tahu urang di dalahar ge mah. Saya kemana dia tilu deh. Angga pang itu nu sawareta. Aku ambuhan we ungkul urang ayo. Warga-warga sadaya khusus warga masyarakat Jawa Barat. Barusan di daerah Bandung Utara aya para pengusaha kecil kalebet di aya rumah makan Kabita Rasa. Mangga urang rojong usaha menengah. Ieu supados langkung majeng margi perekonomian masyarakat bakal langkung sae ketika urang ngarojong para pengusaha kecil nu aya di wilayah urang. Atur nuhun kana peratosanana.